Minta duit kudu digawe heula. Hayang ulin kudu digawe heula. Hayang dahar ge kudu digawe heula maing mah. Ampun aing mah ka anak ge. Mak, geus meureunnya sakit bae. Aing boga janji mah jeung si Mamay, Mak. Mak. Dia, kakarak gawe sakit itu lagi geus. Lu ulin ka mana kitu dia? Janjian segala macam dong heeh. Atuh Mak, ngaranna ge mulai baleg. Geus puber kadua. Puguh main geus ajanji mah si Mamay. Kagak amat ya. Udah jadi si Mamay segala macam. Jangan puber kedua. Puber ka 1000 meureun dia mah beungeut kolot kitu. Da kalau itu beungeut kolot. Obating pamikiran dia mah. Atuh kumaha teu pamikiranna aing mah, duit teu dibere, non teu dibere aing. Kawin hayang. Oh, budak leutik dia mikiran kawin segala macam. Kawin tuh dia tuh jeung besi kohar dia itu. Gagah-gagaheun amat. Wes dia mabur kitu lah. Kagak gawe dia mah. Ngacaprak bae aneh aing. Bisa dia aing lanjutkeun lah. Oh, mama teh nyaon. Besi kohar gak tilu ku aing mah. Dusun dia. Waktu segala macam. Wes mabur kitu lah. Ulin. Anjing nyawa dia mantar duit. Mus mabur ulin kitu mabur. Atuh mah isin aing ka si Mama cuma duit mah. Kuali mah sagala ge ulah ku pake duit. Geus teu boga duit. Anjing urang mah masih sakat mabur. Atuh aing rek naon nyecerhan jukut, ari 7 pahan mah. Ieu badong. Jukut. Besi kohar meureun aing mah. Masih atuh ulin. Segala kuljong duit bae naon duit beungeut duit. Munya tuh gara rati yang ulin jeung bikang segala macam tanggorok dia. Kamana sih si Utem kebel amat? Nyangsang meureun dina kutang emana. Kamana sih si Utem kebel amat? Aing geus kebel di berjam-jam. Jadi moal si eta. Hindek moal si jelema ngebal tengit. Geus karesel ya. Dar. Tah kaget deh nya. Kagetnya. Goblok dia. Di mana bae? Aing kebel ya di dieu. Aing beak ku reungit. Uyuhan aing teh digotong ku reungit. Ku lebay-lebay teuing eta bangus dia Mamay. Sagede kumaha reungitna bisa ngagotong dia. Gede Tem, kadang cintaku padamu. Lebay dia May. Dulu budak keur mojok. Aing udah laporan nih ke si rumah supaya jadi double date. Tem, dia sayang tuh sih ke aing. Atuh May, udah ditanya. Aing mah sayang jasa ka dia May. Hamjadah. Aing ge sebenarnya mah sayang karena dia Tem sanajan dia sisa kelong ge. Haram jadah. Rosa amat dia ngaranna aing ngurus sakelong. Dia ge ka aing haram jadah. Si Mamay ka mana sih? Aing ngilikan saeta geus beak lembur mana nya paranas. Apa saeta di Imah Madun kitu nya? Cobalah aing ka ditu. Woi, Mak. Non siapin, pugu yang sibuk neuk-neungan si Mamay. Hi, pugu mah aing nyaho si Mamay di mana? Di mana? Tuh dia si Mamay mah keur mojok jeung si Utem. Nu bener dia Apin, si Mamay mojok jeung si Utem. Pantes aing neangan ka mamana saeta eueuh. Urang mending ngintip yuk. Ayo di mana? Ayo. Boga anak hiji ge. Alabatan teu boga anak. Kita nabutan jukut. Ngaranyang bae. Tidak mantuan. Kita nilepan boro-boro daek nilepan. Ngur cai sagala naon ge aing bae. Kuali poho ka balik. Ampun aing teh eta. Tem, dia boga mantan baraha? Wih, atuh loba May mantan aing mah. Galulis teu. Wih, gagabah. Atuh galulis lah barohai jubur lagi buara reuka. Atuh jeung dia mah naon? Jubur dia mah doang kerupuk baseuh kitu. Wih, haram jadah. Laju dia pernah nanaonan bae jeung mantan dia. Ih, atuh aing mah sapeting bareng yang geus pernah. Berarti dia bener, Tem. Urut sisa kelong.
Bener sasak kelong kumaha dia, Mai. Are tadi pernah saputing bareng. Ih, dia mah pikiran yang ngeras. Atuh lah, Mai. Ti dia penting, ti itu penting. Atuh kan penting na bareng. Kesalah kan? Oh, sugan aing eta. Tapi di mana? Saya tanya aing mengilikannya tadi. Mending kita nih orang yuk. Ayo. Kaju dia masih bogoh karena mantan dia. Bogo sih sebenarnya mah. Kapan dia bogoh ke aing? Atuh, Mai, dia mah dia mantan masa lalu, dia masa depan aing. Ah, ini sini. Ah, isin cina, harap jadah doang. Ah, dia urus sakelong. Kira ada tidinya. Geus setahun kami di dia. Dek naon dari ya didinya? Mi handeng. Mai, diturutan orang meren, Mai. Emang tadi kisah bogohan. Naeun, saha nu bobogohan? Bogo aing ka dia nayangan dia mamai aing dek mair hutang ma aing. Bayar hutang mah ulah kana aing. Bibi aing tuh kaditu geus cager ku ari mah. Ngomong bae Derma nekitip kami nyicapin. Utem, sasi nu bogo kana siapin? Ih, Pin, ada teh kotak kamarit ya, ampu tuh. Itu dia mah boro-boro ampu yang digebugan. Oh, eta teh kotok dia cari tendek melet aing. Tah kita si Utem. Naon dia utem dia? Manggahan teh bener ya, dusun Utem. dia. Naon sih? Ya sih. Ampun neng makan anak ge. Action. Gus. Jelitik apa na? Action. Hih, kemana sih si Utem? Gitu. Aing di dia geus sajam-jam. Ih, geus berjam. Action. Hi, dia Utem goblok. Action. Isi mama action. Hi, dia Utem ih goblok. Action. Mana bae? Di antara Aing sibuk dek neangan si mamai. Ih, Jangan ke mama na eueuh. Yuk, mending ngintip yuk. Mana eueuh? Yuk, mending ngintip orang yuk. Mending ngintip yuk. ayo. Cengkel. Kayak sapeting yang geus pernah. Ayo mah, kayak sapeting bareng sapeting. Bareng Action. bener sasak kelong naon deh. Bener sih. Ih, Pin, ada teh kotak anu kamarit ya. Wah, aing